Jadi moal urang meta jampe banget urang tadina biasa-biasa we jadi gelis ka bina-bina ka dukun itu teh. Jadinya Jadi atuh canggeroanan kasih Rinana cang barang bring inditnya. Heeh, heeh ieu. Rina angkat atuh wawa. Gua tuh urang tiluan soal ka dukun itu teh. Be urang ka dieu teh gelis jika bidadari urang soal menta jampena. Kayak seri aing mah baru dak ngeta aing mah asli cantik geulis nanti ieu na aing lagi kana di dukun wae ayang payu teh najis teh aing mah tara di dukun geus asli cantik aing mah nya kitu milu wae nya me beuki laris aing sing geus cantik geulis kieu ge kasih Nur Hayati jeung kasih Ominta Aki ek menta jampe ambe gelis teh kuring ka bina-bina. Aki, uing dirinya supaya uing lalat teh beka bengbat ka uingnya geulisna ka bina-bina. Aki lebih geulis daripada ieu bisa teu nu asli teh ciptaanana. Rina sok lakeun menta kaki aki eta kitu kumaha kitu jampena. Nya, aki kumanya jampe anu yang lebih geulis pisan teu. Da ieu geus cantik tapi hayang beuki amat jalma teh. Da boga kabur. Supaya ka bengbat urang. Kumaha jampena nya Kumahanya aki? si kaki bejaan. Talaga tumpang dewata, tumpang larang, tumpang lenggang, sakuriling naga numpi ke tengah naga asihan, dokuk aing dokuk ratu, salik aing salik putri, tanjar aing tanjar kemenak, nu ngareung maka bege siga lutu, nu ngarendeng siga monyet, balik haat, balik eman, balik asih kawa ka aing. Rina, nyesa kitu lalaki nu bogohan ka awak teh. Ya punyanya kok gitu. Acan sa. Si Jojo. Oh, Mek melek si Jojo aing mah beh hayang beunghar mah hayang boga imah hayang boga naon kanutin bae mah geulang oge mus merosot deui bae teu manfaat ya meureun sigana mah aing mah ka si Jojo bae lah aing mah cik hayang nyaho ti dukun itu teh mantep teh nu geus geulis ka beukina moal kitu aing jadi monyet. Pak saya teh mah dipeleng. si Didi nu kumisan dewing mah. Menikah kasep pisan juga primus. Oh, Pak pengusaha. Pengusaha sukses. Aku mah teh yang mirip meureun. Wih, dah tuh pikiran. Tapi wih mah sesara ge serba geulisna. Mobil aku minta. Lain wae menta lagi gua segala ek menta di sekolah aya beres Aja dah. Rina, Surti, uing mah tadi tanya aku si Didin teh dititah meuli bola, cenah waktu ka tokona engke diberi duit cenah 50.000, jeung cenah dibere mesin jahit cenah. Sakajana uing mah ayeuna rek kitu lah. Alhamdulillah. Surti, ada awak saha kitu lalaki nu tergila-gila kawat. Ya kenapa? Can, Ih, awak bisa kitu kasepna ya saha? pengusaha Usaha? jabatan gedean. Ih, apa? Teu, Si Suadma. teu ngandel. Nyaan aing mah. Heuh itu pamulikeun mobil cenah ku kabogoh aing si Suadma teh pamulikeun mobil CR dan warna bos aing teh sok selfie dina mobil teh dua jalan-jalan pamulikeun baju sok mulikeun segala make up naon pokona mah geus bae lah. Ngarimpi geuning marane nyaho payu nyaho moal eta teh zaman eta mah lalaki teh loba nu kakuras oge kena teh urang teh ieu deui. Dudukun gagal ibarat teh jadi Arabis babari lalai aing kaos lutung geuning. Aduh, aing mah ngimpinya, aing meunang lalaki beunghar, aing teh dibere sagala, aing dibere mesin kaput, aing dibere mesin menang 5 betul tulus. Aduh, ya aing juga panggiheun geuning SMS-an teh si ku pamajikan anak mah tulus mun aing dibere mobil si RP teh. Heuh, aing mah geus bayang-bayang, aing bakal jalan-jalan. Luas mana yang percaya ka dukun. Ih, najis sih ngimpi, aing dibere mobil, aing dibere imah, betul tulus. Ya Allah, Gusti aing ngeberi matak memalukan. Aing mah sedih, aing mah teh ngimpi horeeng teh. Mah tuh ieu masker, ayeuna. Buka tong dina masker teuing. Emang paat dunia akhirat meureun. Wah, aing mah sagala teu meunang, nasib. Matakan oge cek aing ge geura buka masker. Tong didukun teuing cek aing oge kudu masakeun wiridan ka Allah. Ieu masker ieu mau bencana teh mau pustaka teh mangpaatna dunia akhiratna aing mau wadi deui geus. Aing mau make ieu deui dasar masker.